Halo beb, tepang deui sareng abdi dina kasidintenan abdi. Di kawitan ku video anu kakarek gugah bobo. Ida bener ieu teh gugah bobo pisan. Lajeng abdi teh tadinya nak HP-nya. Teras we nan ide bikin video heuh. Nya api-apina teh pokona mah aya nu videokeun we nya. Almanya artis sorangan. Videona oge ku nyalira. Didinya anak bujang abdi tah masih kene bobo. Makan bocilna masih aman, hayu we urang beberes. Sabener namanya ieu beberes teh abdi teh males. Tapi pamit teu diberesan, kena sok jiga kapal pecah, mending diberesan saalit-alit heula. Posisi di palih dieu masih kene enjing kene. Tapi cuaca di luar atos caang. Sabab ayeuna mah waktuna terehnya acan jam 6 oge, matahari teh tos kaluar. Tos muncul tos cararaan sakieu teh abdinya kaetangna tos kasiangan gugah bobo teh kumargi abdina nuju halangan janten kasiangan subuhna tadi kan teu netepan gitu jadi santai abdi di bumi mung duaan sareng anu alit kusabab anu putri anu ageng nginep di pangaosan acan uwih ka bumi. Dilajeng mukakeun jendela tah di dieu masih jam 6 kurang. Putri sulung abdi tos uwi sambil nyarita cenah di pangaosan teh kitu kieu bla 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 caritana teh gitulah nya. Nu penting mah ucu soleh pinter nya alhamdulillah tos kersa ngawengi di pangaosanana oge. Belajar sejak dini. Sok sanaos sakarpeung mah abdi sok ngarasa melang ka anjeunna tapi da kumaha deui nya da amih terbiasa kitu. Deui kana video abdi ngaluar-luarkeun heula motor di dieu anu ditungguan tuh ku kucing abdi. Dilajeng di dieu abdi meresan kamar heula anu tadi tilas obo. Cerita nate nemete nya ASMR. Oh nya beb hapunten nya abdi. Hapunten nya bebeb sadaya pami dina cariosan abdi dina ieu video aya nu kategenan anapi kurang sopan. Margi abdi sadidintenan teu patos tiasa nyarios sopan. Tapi alhamdulillah lah sakieu mah nya mah fokus wela kana videonya beb. Bebeb aku semuanya. Dilajeng ieu abdi bade masuk-masukeun cucian kotor heula supados ieu cucian henteu beuki menumpuk uang di cuciannya saalit-saalit. Dilajeng ku video istri anu soleha anu cantik. Wawasu piring-piring anu kalaloto ados cucieun piringna teu beuki seueur. Ayu urang wasuhan saalit-saalit. Pidi dia abdi cucieunana henteu patos seueur. Kumargi sore-sorena abdi kamari atos cuci piring. Janten we cucieun piringna saalit. Alhamdulillah henteu banyak-banyak pekerjaan yang dilakukan hari ini. Begitulah bebeb sayang. Kunaha jadi kana bahasa Indonesia nya entos lah dilajeng deui ku bahasa Sundanya. Sok kararate abdi mah pami nyarios ku bahasa Indonesia teh. Kumargi sehari-hari nage abdi nyariosna sok bahasa Sunda tapi engkeun kemah dibiasakeun lah nya pami kapan-kapan abdi nyariosna ku bahasa Indonesia paminyeun konten deui oke. Kalau begitu dilanjutkan, ini aku lagi mengelap-ngelap yang tadi sudah aku cuci piring. Kok jadi seperti itu sih beb? Hayu wang elapan heula ieu kitchen setna supados henteu hinyai teuing teu bararau amis. Jeung teu aya sireum-sireum deui anu ngararayap ka ditu ka dieu. Taya abdi nuju ngelapan kompor supaya kinclong dan bening. Dilanjut lagi, aku ini lagi nyapu-nyapu di area dapur. Poho deui wih deui kana bahasa Indonesia lah. Alamak lah pokokna mah kitunya ieu abdi di dieu sasapu di area dapur heula.
Kumargi anu sering digunakeunana area dapur sok hararinyai pamin teu dipentingkeun teu diheulakeun teh. Lap-lap supaya bersih, itu tepak-tepak si kucing yang suka tidur di sini. Abdi di dia ngagaduhan kucing satu, tapi duka ka mana ya tanya kucing teh wayah kieu acan uih teuing merenannya milarian bikang duka ka mana. Pokoknya geng tadi abi hilap sia gugah bobo teh henteu heula lajeng ku abi teh di dieu teh we. Tah abdi ngaluarkeun jemuran supados teu patos ngahalangan teuing abdi bade beberes bade sasapu itu ieu. Tah ieu mainan si anak-anak nuju papasaran. Di beresan heula da anjeunna lamun terangan abdi ngaberesan anu ku anjeunna atos dimaenkeun teh sok rada jemedeud. Nya we nami putri abdi anu pangpayuna teh namina teh Teteh Sila cenah hoyong dipanggil Teteh Sila. Margi Teteh Silana nuju sibuk dina mainan anjeunna ayu urang diberesan tah tingali kenging sakieu sampahna anu atos diberesan dina area mainan anu Teteh Sila. Masih sapotong acan diberesan sadayana bumi teh nya atos seueur kieu sampahna. Tah kumargi abdi di dieu henteu ngadamel video deui atos wae dugi ka dieu nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye.